Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme mendakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah didanget ieu urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng jajara carita Jakarana bagian anu kaduana. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos disungsi dina bagian nu kahiji. Pedaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam peuting. Khususna ka kulawargana Bapak Kuwu Sarimbit. Kumaha atuh lajenganana? Langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Sora jangkrik meningingkrik gaang reang di sarada. Hawar-hawar sok kadenge sora anjing nu ngagogog jigana bae ngagogogan careuh atawa ucing. Mangsa alam beuki peuting beuki jempling. Sora sasatuan anu ilahar reang di sada peuting mepende anu keur talibra sare. Angin ngahiliwir hawat diis sumeleket. Harita teh ngancem pisan kana sungsum balung kawantu di pelemburan anu deukeut ka pagunungan. Di kajauhan hawar-hawar sok kadenge sora anjing anu ngababaung. Gancangna mangsa alam dina ieu carita. Teu karasa waktu nyerelek gancang pisan. Da memang teu karasa ari keur sare mah kanyahoan-kanyahoan teh geus subuh we. Harita teh ti kajauhan geus kadenge sora anu adan. Hayam jago geus reang kongkorongok dibagiakeun ku wanci isuk. Dina mangsa isuk-isuk sakedeung deui ge bakal datang. Teu lila bray alam teu beurang. Recet sorak manuk di sarada.
panon poemon meletek di belah wetan cahayana ngrubiar nyaangan sakumna pangesi alam dunya. Harita kabumina bapakku geus jawa deui aya anu daratang di antarana anu kamari tiluan tea nyatana Abah Uka Jang Ajo jeung Mang Odin ditambah ku 3 jama nyaeta Bapa Lebe, Patua Kampung jeung Ki Japar minangka anu dipercaya jadi kokolot lembur. Tekung selila pok anu pakuwu harita ngawitan cumarios. Alhamdulillah. Wilujeng enjing geus jam 8.05 ya isuk-isuk. Alhamdulillah nuhun ya. Taat kan naon rupa pamaksudan. Wilujeng enjing sadayana wilujeng kumaha jara mangatu. Alhamdulillah. Sakabeh anu ngariung menireang nyebutkeun alhamdulillah. Nahamidan kana naon rupa paterosan Pak Kubu. Geus kitu pok deui harita Bapa Lebe ngamitian ngomong ditujukeun langsung ka pribumi. Kia eke Jang Kuwu. Geus kolot mah katiisan teh ni babari bisan. Syukur aya naon sun sepuh? Dia eke kan kuwunya ya. Kebujang engana we ya. Kamari pas sore. Sim kuring teh ngajada kasumpingan Jang Ajo saurna teh diangkir ku Gan Kuwu. Tak kitu tah laras acana sumuhun. Parabe sumuhun pisan laras. Sama 5 Patua Kampung sareng Ki Japar oge sami ku sim kuring teh sun. Dianggir hatudan linggih ka dieu kumargi aya nu bade dibadancenkeun. Ngeunaan hiji pasuayan anu kalintang pisan pentingna ieu anu aya sangkut pautna sareng lemur urang kitu ieu Parabe geula ieu nya aya kajantenan naon ieu teh Pakuwu di lemur urang teh oh kieu teh Patua geranya aku Patua sedang kasadayana we sim kuring teh urang padare supaya kahatur ku salayan nya. Kieu tah barabat atuh harita Bapakku nyarioskeun persoalan nu aya sangkut pautna jeung komplotan rampong teh. Sakur anu ngariung sadayana ngabandungan menikeun ka imeu tanget pisan. Malah sakapeung mah atuh Patua Kampung kitu oge Palebe sareng Ki Japar sok bari unggut-unggutan sanggeus Pak Kubu rengse ngadugikeun cariosanana pok harita Ki Japar. Lah lamun kitu mah ieu persoalan teh teu bisa dianggap enteng-enteng ieu. Urang oge ti mimiti ayeuna kudu tatan-tatan siap sadia siap siaga jeung waspada bisi sawaktu-waktu eta komplotan rampok teh datang ngaruksak jeung ngaranjah ka lemur urang. Kitu ja Pak Kuwu. Tah, laras pisan Jang Japar. Pamendak sim kuring oge Ki Japar lantaran eta sim kuring teh ngahajasun ayeuna ngangkir ka para inohong lemur ieu supaya naon supaya urang bisa babarengan mikiran persoalan eta. Kitu cenah kaseuran teh tah asana batos ke Bandungan tadi ge panginten di sim kuring kumaha Jang Japar Leres pisan kartos wabi oge Pak Kuwu. Tah ayeuna kieu teh Aya naon Palebe? Kieu teh lajeng kumaha atuh ari pamanak Pak Kuwu ye kenten-kentennya Pak Kuwu? Kieu we atuh Palebe nya. Ari pamendak sim kuring mah ti mimiti ayeuna urang teh kudu beuki iatna tur waspada ningkatkeun keamanan lembur urang ai carana tingkatkeun kagiatan ronda. Laras
ronda malam anu dimaksad teh ayeuna geus jalan anu geus jalan leuwih ditingkatkeun samalih mah ieu palebe semua gede pisan guna jeung mangpaatna ajakan para pemuda jeung sakur nu jag belejag mah kudu milu ancrub kana kagiatan ieu. Saya sabab naon palebe bakal gede pisan guna jeung mangpaatna ari tanggung jawab ngajaga lembur mah geus jadi kawajiban urang sarereapan. Kumaha pami kitu tah satuju atanapi henteu ye. Sakur nu aya ngariung di dinya meh bareng ngomong satuju cenah saur manu. Si Ajo mah atuh meunikeun kapang tarikna ngomongna teh. Talilapok deui atuh pakuwu neruskeun hanca cariosanana. Nuhun atuh kasadayana para inohong lemur ieu. Upami sadayana sapuk satuju kuring ngarek mare parentah Kajang Ajo jeung Kamang Odin supaya daek ngaluluguan kana ieu kagiatan. Tapi carana kumaha Pak Kuwu? Kumaha Jang Ajo? Carana kabeh catet jalma-jalma anu bisa milu ngajalankeun kana kagiatan ieu. Ngarana nya apan loba di lembur urang teh lalaki jeung pemuda anu jarag-jag diganya moal kurang kumaha Kamang Odin jeung Jang Ajo sanggup atawa kumaha? Mangga Pak Kuwu duh kantanan we perkawis kagiatan ronda mah kusim abdi sareng ku Jang Ajo atuh bade dilaksanakeun Pak Kuwu. Samahan mangga Pak Kuwu sangam abdi ge ari ngasaukur ngajalankeun ngajakan batur ngaronda mah samalih sae pisan eta ngarah unggal peuting kagiatan ronda teh giliran henteu lowong nya Pak Kuwu. Kitu Jang Ajo. Nya syukur atuh ari ilaing geus saranggup mah nya kuring oge tu ngarasa bungah yeuh. Nu saterusna kuring atuh rek nanya ka Jang Japar. Cik kumaha ari ayeuna masih keneh osok ngalatih penca ka barudak? Kantenan we tuh Pak Kuwu. Kantenan we nanging da ayeuna masun aduh ngan saeutik barudak teh marelid wae lah. Nyeta tuh. Dae kada diajar teh berarti cenah di lemur urang mah cenah aman-aman kitu wae tah ieu teh padahal mah da aya teh mah hiji kewajiban pangabisa mah nya Pak Kuwu. Bener pisan cek. Kulantaran urang kayaan aman jadi meureun diluri-luri. Dah, leres kitu Pak Kuwu. Kieu ieu. Kira-kirana aya sabaraha urang tah anu masih keneh sok milu latihan teh? Aya we pami telepat mah kana 8 urangna eta oge ditambi sareng Tuang Putra nyatana Neng Arum anu masih keneh sok rajin we kana latihan teh. Ngadenge kekecapan kitu ti Ki Japar. Pok atuh harita bapalebe nyambung kekecapan Ki Japar. Lamun kitu mah kieu atuh Jang Japar rasa pamanggih sim kuring ieu anu sekolot ye. Kumaha lamun urang ajakan je we para pemuda jeung pemudi lemur teh. Lemur ieu sina diarajar pencalah supaya naon supaya boga pangabisa keur ngabela diri euy. Lamun segina hiji waktu diperlukeun. Ulah ari musuh datang eueuh pisan mah. Maksudnya kitu ari musuh datang eueuh pisan anu becus ngalawan bisa bangkar atuh lamun kitu mah cara licin teuing. Yah, bener pisan satuju ta palebe. Pamanggih palebe bieu teh duh alus pitan. Ari nu ngalatih nama da geus biasa ka Jang Japar. Da pangabisana mah atuh lumayan Ki Japar teh. Di lemur urang mah cukup bisa diandalkeun nya. Di ari abah mah boro-boro bisa gelut jabapan abah teh geus kolot teh.
sekali ngegebug ku aing mah tong kudu ku awi ku gebog sekali ngegebug mun teu ngarampel mau bisa hudang. Terus saya namru mudahan adanya omongan Bah Uka ngomong gitu asa Quran ngarariung pating sarenge malah mah Mang Odin jeung si Ajo menikeun ka ngaberak katak seurina teh tarik bari ngareret ka Bah Uka. Moga sia marane mah bagus ya geus nyungsirikeun ka kolot teh doraka sia. Geus lah. Dah kitu we para sadayek sadayana nya gempungan dina poe ieu. Tah kitu kumaha atuh Jang Japar. Sanggup lamun kudu ngalatih deui barudak. Ai sangemna mah sangem pakuweuy teh. Nanging tapi naon atuh? Sok Jang Japar. Nangingna bari iraha ngawitanan sareng di mana tempatna atuh? Pakuwu ish. Nah, ai Jang Japar nya lamun bisa matong diengke-engke deui ai soal tempat rek di dieu di buruan imah kuring heug. Teu jadi masalah. Acawa arek di Tegalan awi ditutuh di luhur di kaler. Anu deukeut ka imah patua kampung teh atuh cenah didinya. Hade supaya naon heuh? Supaya leuwih laluasa sabab lega tempatna. Nya atuh umpam mitos baheut kieu mah urang kawitan deui we engke pasosonten sun paku alus-alus rupina moal sasah ngabewarakeun ka barudak mah kumargi parantos aya parentah ti pangersa sun paku keun ya atuh ari geus kitu mah sagarupana uring salaku kubu diri mercayakeun ka Jang Japar soal urusan silat. Nya sanggeus kitu mah atuh dianggap rengse meureunna babadamian teh ieu nya. Sabot keur kitu Jol biijah jeung Neng Arum Rengganis nanggeuy baki anu dieusi ku cai jeung caneutna. Aya goreng sampe, cau amon ranginang jeung seupan hui kolontong oge aya teu tinggaleun. Nya teu kudu nunggu waktu deui brak we anu ngariung teh nyararaneut bala kecerakan bari jeung ngobrol ngaler ngidul. Barang daharna bangun poronyo pisan, waktu teh geus nunjukeun ka beurang harita. Matak paantas lamun seug sararea geus ngarasa lapar. Sanggeus sagala di rupana dianggap rengse, terus atuh harita sararea aramitan bari jeung baralik heula. Mangsa alam memang teu karasa nandakeun urang betah hirup di alam dunya. Urang gancangkeun ieu carita kocap ning mangsa alam sorena. Harita di Tegalan geus loba para pamuda jeung pamudi anu ngarumpul di luluguanan ku Ki Japar. Malahan mah lalaki anu mas kaasup jarag jag aya jadinya kawantu geus dibewarakeun ku si Ajo jeung Mang Odin malah harita Neng Arum Rengganis oge aya da geus biasa sok latihan penca ka Ki Japar. Atuh puguh we barudak jajaka teh pada bunga lantaran bisa babarengan latihan penca jeung anu geulis. Cag urang teuneun heula kaayaan lembur Sindang Sari, insyaallah kahareup kasampeur deui ayeuna urang kocapkeun di tempat anu anyar kaguar dina ieu carita.
kasubri para wargi kocapning di hiji lembur. Harita teh mangsa alam kira-kira wanci rumangsang. Aya hiji warung anu bogana ngaranna teh Mang Duloh. Kawilang rame loba anu jajan. Kabeh ge keur dariuk tina bangku anu jeun tina tangkal awi guluntungan. Muni panjang pisan. Rata-rata ngarobro ngalir ngidul segala diomongkeun. Di antarana aya 3 urang lalaki anu masih keneh ngora umurna teh. Katelahna teh anu tiluan teh Atang, Odang, jeung Usman. Geus biasa sok sejajan teh di dinya. Pok atuh si Atang teh harita ngomong ka baturna. Nya ge awakna leutik tapi cangker jigana gede tanaga. Lain aya marane geus ngadarenge atawa acan kamari di lemur Cigiri. Aya kajadian bangsat maling awewe cenah. Ari kajadian mah cenah basa waktu maranehna geus balik di wahangan. Geus nyeusehan cenah jeung baturna pisan. Ari balik teh aya nu megat di jalan. Pokna eta si Atang. Ngareret ka Usman jeung baturna anu telah Odang mairan kana omongan si Atang. Pok Usman hadita. Nyoing oge ngadenge beja eta teh anu bogatna teh duaan cenah jelema anu marake baju sarua pahideung-hideung. Tapi pelebah tarangna teh dibengker cenah ku kain belang cenah mah. Anu jieun tina kulit maung. Duh, karunya we teh nya masih keneh parawan. Budak awewena teh. Ngecek saha atuh. Usman jelema anu malingna teh marake baju hideung teh cek saha teh. Ai si lain. Apaan cek baturna anu salamet. Ari lantaran maranehna kaburu lumpat ka lemur cenah mah kitu. Basa aya anu megat teh ari anu saurang deui mah pan kabur. Kitu tah kataranganna teh. Ai Odang. Kitu ada gitu. Nah, kayenakeun mah nya jadi loba pisan dedengean euy. Loba lemur anu diranyah garong. Matak jadi teu aman malahan mah saminggu anu ka tukang aya tukang dagang opak anu dibegal cenah bari jeung dagangan tukang dagangna disiksa. Untungnya teu mikeun kapaeh oge. Nya jadi matak pikiraneun aing mah. Sabot keur ngarobrol kitu. Jo teh 2 jalma anu datang papakeanana harideung, awakna jarangkung gede beungeut, bosongot budi amprotan. Palebah tarangna marake bengker jiga tina kulit maung. Cep cep cep. Si Atang sebatur-batur harita cerempe. Ai panon ngawaskeun ka jalma nu karek datang. Are eta 2 jalma ngaranna teh si Oded jeung si Jupri. Maranehna teh komplotan rampog anu katalah siluman belang. Ari gegedugna anu katalahan teh Badrowi, hiji tangtungan pamimpin rampog nu kacida jahat jeung telenges. Da eta we. Lamun maehan jelema teh taya pisan ras-rasan. Malikan kenuduaan nyatana si Oded jeung Jupri. Gek diuk atuh si Jupri ngomong ka tukang warung. Mang, aya kejo tuh. Lamun aya kuring minta 2 piring. Ya. Ai sangumah seueur. Bade sareng naon atuh rencangna. Jeleda we daging ayam, semur enog, jeung pais lauk. Tambahan ku sayur jeung kerupuk kare, samar ulah kaliwat. Nginumna cai teh manis. Buru-buru kuring geus lapar. Bangga diantos sakedap jang. Boga warung teh leleda. Atuh gancang nyadiakeun kadaharan nu dipenta. Sanggeus beres sok-sok dasongkeun kanuduaan. Atuh geus kitu mah dekul we maranehna teh dalahar meuni segut ngalimed jiga anu lapar pisan.
Sang gesila teu manggih sangu jigana teh. Sakur-sakur nu aya di dinya hampir kabeh harita di dahar. Sedengkeun tukang dagang ngawaskeun bangun anu heran. Sang geus rengse datu darahar mah pok anu ngomong deui kana boga warung. Bang, aya udud anu ngeunah teu cing benta kuring sakalian jeung cai kopi jadua sekalian maksudnya. Kopi 2 gelas udud we hungkul nya jeung tambahna ku cawamon ye. Ngaagan antosan Cek Mang Duloh. Anu boga warung teh teu loba omong terus nya diakeun deui sagala anu dipenta. Song teu lila atuh diasongkeun ka hareupeun eta 2 jalma teh. Terus maranehna mah nyeungeut udud cerebung hasupna muni mulah bangun anu nikmat pisan. Ari anu saurang deui mah teu loba omong. Repeh we, tapi bari jeung teu eureun barang dahar mah ngabuis jiga nu eueuh kaseubehanana. Kadawak kana cau Ambon kop deui atuh kana goreng ulen, goreng pisang jeung bala-bala. Hampir kabeh dipapai. Ningal kitu si Atan baturna jeung baturna atuh pating colohok. Teu ari ngomong mah. Ngan ngawaskeun we wungkul bari jeung gogodeg terus silih reret. Teu lila jung eta 2 jalma teh narangtung terus ngomong ke tukang warung. "Hitung. Jadi sabaraheun kabehna Mang?" Serog atuh tukang warung mun katalah Mang Duloh teh nyampeurkeun bari jeung ngitung naon bae anu geus didahar. Teu lila pok atuh harita. sadayana teh janten 100 perakeun. Gag. Nya tapi ayeuna mah kuring teu duaan teh ye nya teu mah duit. Ke lamun dewek parang ngaliwat di ka dieu pasti ku dewek bakal dibayar nya. Cek si Jupri ngomong sangeunahna. Ngadenge omongan kitu puguh we atuh Mang Duloh tukang warung meni ngaranjung. Sabab ku zaman harita mah atuh duit 100 perak teh kawilang gede. Bok atuh harita Mang Duloh. Agan Aden sing hawatos we atuh kasih Mang. Pami dianyuk mah meureunan pun Mang teh moal tiasa dagang deui da moal ngawarung teh teu ageung ngamodal teh Aden. Katambi-tambi kenging nambutan modalna oge. Dibatur mugi we sing hawatos agan. Ai dewek teu boga duit kumaha tuh. Eta jalma teh ngadadak ngomongna jadi kasar. Jeung bari molotot panonna. Pok atuh baturna anu ngaran si Oded. Milu ngomong bari ngadeukeutan tukang warung. "Ye, Kang. Ban geus dibejakeun ku dewek tadi. Duaan teh keur teu boga duit. Nah teu ngarti sia? Hah? Si lain teh teu ngarti. Engke isuk jaganing keto lamun ka dieu deui dibayar ku dewek." Ya. Nah atuh ari teu boga duit mah Den. Make harayang dahar di warung. Mata kitu ge ngahaja. Anjeun duaan teh hayang ngarugikeun batur meureunan. Kitu cek tukang warung katulah Mang Duloh. Manehna jadi ngerasa ambek lantaran asa katipu meleg-meleg. Barang ngadenge omongan tukang warung kitu. Puguh we duduaan teh jadi nafsu. Beungeut katara geuneuk lir beusi atah beuleum.
bari jeung huntu kekerot meni mata klinu mata anu geus bolotot teh dibolotetkeun deui dina kayaan kitu ngan sakilat pisan leungeun si Odet atuh ngahyuk nonjok kana beungeut tukang warung alias Mang Duloh nangal pisan kana cukang irungna sok sia ngaganggu ka aing kuak da tu Mang Duloh bikin ngagorowok tai pisan nunggu banget na bakat ku nyeri terus undur-unduran ka tukang dina irung na ngucur getih menikeun ka nyurulung sabot keur kitu syak atuh harita suku si Odet nyusul najung kana walikat Mang Duloh nepikeun katarik pisan atuh puguh we Mang Duloh teh ngabangkeung bari ngagorowok terus bru nyuksruk di pojok warung bari gegerungan Mang Duloh harita nebikeun kanyengir tukang warung harita rubuh cakakak si Odet jeung si Jupri teh seuri meni ngabarakatak jiga nu atoh pisan bari pok si Odet harita ceuk aing ge naon sia goblok montong ngalawan ka aing sia tah kitu buktina karasa ku tulang beheung sia eta karasa akibat lamun ngomong deui di podaran sia ku aing ceuk si Odet nyaksian kejadian kitu Jang Usman jeung batur-baturna ngerasa karunya pisan ka Mang Duloh alias tukang warung jung harita narang tung bari pok Usman ngomong setengah nyentak kenuduaan nahat kunaon atuh aranjeun deui teh hah nyiksa ka tukang warung di mana-mana oge atuh ya geus umum ari nyatu mah di warung mah kudu daek mayar lain nyiksa ngadenge aya nu ngomong kitu red atuh si Odet jeung si Jupri ngalieuh ka Usman hatena panas pedah bieu ngadenge omongan kitu asa teu ngeunah kadengena aya anu wani kitu pok atuh harita si Jupri nembalan bari molotok ka Jang Usman mondong pipilun sia ari sia masih kene hayang hirup mah ari ulah aya nu dipipilun mah tuh nah atuh sia teh make jeung nyieun kaributan di lembur batur nah naon maksud anjeun duaan teh arek ngajago atawa kumaha mentong babacot sia goblok sia teh can nyaho ka dewek nurutkeun sangkaan kuring mah si laing duaan teh geus jadi rampog lahnya pasti rampognya masalah deui ha kunaon cicing barang ngadenge pananyat di Jang Usman kitu anak cakakak si Odet harita jeung si Jupri teh sareuli nirlenggakan bari pok atuh si Jupri harita dengekeun sia cucunguk bisi si laing hayang nyaho ngaran dewek sok geura dengekeun apakeun ku ceuli sia yeuh aing nu katalah si Jupri itu batur aing anu katalah si Odet memang heueuh aing duaan ngaku euy aing pisan anu disebut komplotan rampok siluman belang anu dipikasieun ku balaria ari geus nyaho mah sia jigana si laing teh modar oge moal penasaran sia goblok ngadenge kacapan si Jupri kitu puguh we sakurnu aya di jero warung mah kabeh oge ngararanjug sabab geus loba anu ngadenge kana ngaran komplotan rampog siluman belang teh sakadapan Jang Usman bob teu ngomong deui kalah ngahulang we bangun kasima ningali kitu cakakak deui si Jupri harita hei bengeng kunaon sia ngahulang sieun ya ieu minangka salam pangwano ti aing ngarasia tu poho deui ka aing rasakeun jampa cokor aing ya
dampalingan si Jupri atuh harita ngahiuk bangbaraan nyamber kana palibisan Jang Usman. Anu harita masih kene ngahuhulang. Hiu, siapa? Atuh pugu Jang Usman ngagorowok bari jeung ngadalegdag mundur. Awak nubruk Jang Atang jeung Odang nu harita keur aya tukangeunana. Tetela panampiling si Jupri teh geuning, lain nalaurakeun. Karasana estuning matak panas jeung nyeri nyanyautan. Kawantu ari si Jupri mah atuh tukang gelut. Halo ya. Nyeri. Jang Usman humargung. Puguh Usman ambok sehat nonjok kana dadana si Jupri. Tapi sakilat kana tunjokan si Usman di tanah atau kupereup, si Oded anu tanagana leuwih kuat. Hiu. Duas. Lengan Usman atuh didorongkeun ka tukang. Sageus kitu disusul ku tajongan suku kencana si Oded. Siap. Jidok atuh keuna pisan. Atuh Jang Usman harita ngeuleuweuh deui tarik pisan bari awakna dijengkang ka tukang. Bru namru teu hudang deui. Nempo kayaan kitu. Jang Atang cicicingeun terus yuk atuh harita narajang ku leungeun anu katuhu maksudna mah arek nonyok sarehamna si Jupri. Tapi hanya ka ngan sakolepat leungeun Jang Atang ditewak ku si Jupri terus dipariskeun nepikeun ka murilit. Sabarkeun kitu hiu. Bak pundukna Jang Atang diketing ku si Jupri. Kocak meningah heungeu rek ngagorowok kita bisa sabab kasalaku rasa nyeri. Muringis nyengir nahan ka nyeri terus adu songko sesoloyongan. Si laing makarek oge sakitu geus nyebut nyeri. Dasar keyeup apu sagoblog. Ya bisi hayang. Deui mah yeuh ku aing. Sabot Atang atuh keur muringis bari jeung nahan ka nyeri. Sakilat si Jupri alias Garong teh ngayunkeun suku katuhuna nu diarah teh ka kemplong Jang Atang. Seak jekuk menikeun kanangol pisan. Jang Atang harita ngaguak deui terus ngarumpuyuk rubuh nambruk jeung humargung. Can para pamirsa, ieu carita urang Dunda heula. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambubarah manah. Insyaallah anjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.